Ini. Adan. Iya adan balik tak kumaha Pak Haji. Nah. Ayo ceramah resep kene soalna ieu. Hah? Kontrak diperpanjang gitu. Sok lagu naonna? Hah? Lagu naon? Papatong istri soleha. Oke. Ya dengekeun Jowar sih haik nyanyi ya istri soleha ya. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan dunia namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha istri yang saleha setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Setiap kesusahan selalu jadi hiburan hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Saya di bawah tuh balik mah nyambung dan beda Pak aing nyanyi tuh di sawer mah sok poho deui atuh lu ngomong teh ngomong jug beleng gitu teh tapi lamun di sawer mah jug beras gitu teh itu dulu jadi kata rembong gitu teh teu ngarti cenyawa teh ari duit mau pangaruh hebat teh nu keur muriang bae ge teh ngadenge duit mau curing eta nu geus geuring ripu ge bah ieu duit ende semua reja terus Rasulullah ahsanul khalqi ibu bapak jawab ku ibu jeung ku bapak ari urang sok gesangan osok Rasul ge osok keringat cuma maaf keringat Rasul sama kita tidak sama Rasul sengit luar biasa makanya Rasulullah menuju keringat diriung ku para sahabat saking sengitna keringat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya kayak ibu ari kesan salaki kumaha eta rasana katari ngomongna tuh mumpung aya salakina asem tah kadenge asem asin bau geus beak lengkap. Tapi tolong bu ibu jangan melihat dari baunya kesan suami ternyata kesannya suami itu bisa membukakan pintu surganya Allah kumaha carana ibu tiangan ridho nu jadi salaki gara-gara kesan suami kumaha carana? Ye bekan ulah berbeda ka urang kan lain heuh.
Aing pada ke urang di bae ngomong teh ya. Mun salaki geus di kantor, mun salaki geus di sawah, coba sekali-kali mah ibu bikin perhatian suami agar suami ridho kepada ibu. Allah ridho, pintu surga dibukakeun ku Allah. Kumaha carana? Balik ti sawah, bagiakeun ku ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, bapak capeknya pak. Sepakat udah teuing, bapak nyangan duit disungsung tidungdan. Holo digian holo suku disian suku melaan anak pamajikan tibeak dengkak sampai kacek paribasa eta suku bareula demi ngabelaan anak pamajikan bapana budak sing sehat sing panjang umur sing babare milik rezekina. Oh sok itu ya saya sudah. Coba praktek beres muludan, ayo bukan sebatas seremonial, tapi ada pelaksanaan setelah Maulid Nabi. Diukeun ku ibu, tawaran ku ibu, Pak, bade teh tubruk heula, ta bade nubruk teh heula. Kitu heuh. Bapak-bapak, osok itu teh. Ibu tara, coba praktekkeun. Ada heula. Ieu kumaha Pak Ustaz ya? Dia maksudnya ke sadar terus kendalanya yang can beres ngomong iya jauh-jauh di Sumedang ngomong sakit ngerakeun tebalan nang ngadan tebalan minum heula suarana bagus sih ngelesan Roma tembalan adan seduan Maya teruslah Bu sholat ulang ke cina ustad teruskan hayung ayo nabe tanggung ya terus ya oke terus ya beres ya terusnya anggeusnya anggeus sudah jauh ti kuringan sallallahu alaihi Muhammad. Ibu ngomong kenaon tadi sing kuring poh deui oh kesang kesang disungsung tidungdang hulu dijian hulu suku dijian suku nyangan napakah jangan anak pamajikan dedeh teuing mana kitu ge andika teh capek gerak calik panjenengan rek susu heula tarik disusuan heula kitu lain katingali kesan suami ibu milarian carecet dedeh teuing ge kesan suami kuring nu bingung salakina bari merong kalau jadi pamajikan ainya ne waras atuh waras emang nade geus rek 50 tahun angka kara balik ti panyabaan ti sawah ieu dielap kesan kumaneh alhamdulillah geuning muludan teh aya hikmahna heuh sing sering kikituan aya nyium hajar aswad umroh can boga duit cium be hajar aswad nu aya di imah salaki biasana balik ti masjid jam 12:30 ibu geus di make up geus diripen nagog hareupeun imah rek ngahormat suami ibu rada manja saeutik cek salaki assalamualaikum ku ibu dibukakeun pantokna bari nyambut suami anu kakarek datang ti masjid waalaikumsalam kring ibu nyengir hareupeun salaki cek salakina teh hari benernya neh lain ya wah muludan hayang ngamuliakeun andika salakina tuh sadarnya nih indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu sama aing nyengir hareupeun salaki huntu teh digosok ngadahar jengkol cangkang jengkol nyelak na huntu ngagosok huntu heula gitu heuh kaget tah bedakna teh rada alus kamah wardah teradampan ieu mah pipa bae atuh begitu dikecup teh kudu jadi salaki aingna saker nyabu ieu terus Bu yang kedua mitra balik ke subuhur ini
soalnya geus dia balik ke Kuningan, geus ka Kuningan balik ka imah deui. Ahsanal khalqi wa khuluquhu. Rasulullah itu adalah merupakan sumber daripada suri tauladan adalah Sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hirup kita 24 jam temimiti sudang sare nepi ka sare dengan praktek amaliah kehidupannya tidak terlepas daripada contohnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang nyontokan jeung Rasul hirup sepenuhna mungkin urang banyak terbatas dan banyak kekurangan. Aya 2 sifat akhlak Rasul nempel di ibu jeung ku bapa berkah hirup. Berkah hirup naon ye ulah jauh-jauh ibu kakarek nyengir di hadapan salaki. Senyum banyak senyum di hadapan kaum muslimin. Menebarkan dengan rasa persaudaraan lewat senyumnya, maka Allah akan jadikan sedekah. Senyum kakarek nyengir, Bu. Tabassumu ala wajhi akhika. Tabassumu ka tabas bohode mah bohode hadis saya. Hah? Kajian aing bohode kajian. Bisa dan. Tabassumu ka gitu kajian. Kajian aing bohode. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyum di depan suami, di depan orang banyak, panggih jeung jalma kaum muslimin, ada nilai satu idkhulus surur sehingga terikatlah rasa ukhuwah kita gara-gara nyengir. Gara-gara sen. Bu aing mah bawaan lahir tuh bisa suri geuning latihan. Di kamar heula bari ngaca. Hehehe. Geus meunang saminggu latihan geus beres saminggu. Nah panggih jeung tangkal kalapa panggih jeung tangkal cau sodako kumo tuh kan mang kade ulah padu nyengir bae udah mentang-mentang nyengir kapal mah salaki nyengir bae inyanena geuning geus beres wuludan si eran kana nyengir bae sina eueureun gandeng hayang diajar senyum gitu. Kakarek senyum ibadah. Betul? Kanjeng Rasul. Teruskan Bu. Apalagi akhlak Rasul luar biasa. Boleh nggak saya kasih contoh? Akhlak Rasul nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicintai oleh setiap kalangan para sahabatnya sampai ke ayah nini nyaho nini. Eta nini teh geus kolot. Nya geus wisan ongkoh. Lamun sapoe teu pendak jeung Kanjeng Rasulullah hawana teh asana hareudang tapi lamun geus ningali wajah Rasul bahagia eta sinini sampai ka saking cinta ka Kanjeng Rasul boga dahareun naon bae paribasa jeung Kanjeng Rasul kacaritakeun sinini ngumpulkeun naon boga jeruk 5 hiji geus 3 poe teu didahar eta jeruk teh saking hayang masihan ka Kanjeng Rasul hayang hadiah ka Kanjeng Rasul dongkap ka Kanjeng Rasul assalamualaikum waalaikumsalam disambut ku Kanjeng Rasulullah geuning ini maka cari itu kan Kanjeng Rasulullah mun aya jalma saputeh ada maka cari gitu itu akhlak Rasul ya akhlak Kanjeng Rasul ya Rasul abdi tetus hayang pendak sareng panjenengan rindu lamun sapoe teu ningali wajah panjenengan teh awak teh samurian. Iya abdi ngabantu jeruk 5 hiji paribasa teh ieu teh abdi teh hayang katuang ku panjenengan, wajahna tuang ku panjenengan. Abdi selama ieu jeruk sangka tinggal dituang, abdi moal ulih. Dituang ku Kanjeng Rasul. Baru satu yang dimakan oleh Nabi Muhammad itu jeruk asemna beakarep. Bukan saking ku asem berarti heuh. Asemna beakarep eta akhlakna Kanjeng Rasul. Sugan bisa nyirikeun wajah kemasaman karena saking ku asumna jeruk di hadapan sinini seolah-olah Rasul senang amis senyum di hadapan sinini henteu nyirikeun kaaseman saking ku ngajaga perasaan hati na sinini muka 2 dimakan lagi sampai 5 dimakan sinini nabungaheun lalu pulang pergi lagi mesti dengekeun heula orang ini prokes masih ngomongin ceramah tuh. Terus
Begitu pulang sini para sahabat yang lain bertanya kepada Kanjeng Rasul, ya Rasulullah tumben panjenengan biasa lamun gaduh tuangan abdi sok dipasian aya nu masian ieu dibagikeun ka sahabat geuning ieu mah teu dipasihkeun. Hei sahabat kalian, kau tidak tahu ieu jeruk anu di daharku kaula asumna beakar. Bukan saking ku asum teh ke bahasana dinyenyir anjing. Asumna beakar, make beakar apa? Da saking ku asum. Kenapa engkau tidak berikan kepadaku? Lamun kami ia dibere ka anjeun kabeh, aku khawatir anjeun teu sanggup ngajaga tina asumna, lalu tersinggung perasaan sinini karena keasuman tina raut wajah anjeun. Sampai sejauh itu akhlak Rasul menghargai perasaan orang. Baik kembangkeun lah diri magus paling terieu nu ngarti loba, nugus pendidikan luhur tinggi, kembangkeun tina hadis naon tina kisah Kanjeng Rasulullah ieu dari akhlak Kanjeng Rasul. Betapa Rasulullah sangat menjaga perasaan umat. Betul. Hebat Kanjeng Rasul? Hebat enggak? Hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus bagaimana Rasulullah akhlak kepada Allah? Tidak ada manusia yang paling terbaik akhlaknya kepada Allah. Sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, Rasul sholatna luar biasa. Sholatna Rasul luar biasa. Semalaman Rasulullah selalu beliau bersujud beruku kepada Allah, sujud ruku dengan sholatnya. Saking hebatnya ibadah Rasul. Ya orang nabi lain, wali lain, jaminan surga can puguh. Sholat masih kena belentang-belentong. Mereka mah ya hirup orang ya. Si kita pemikiran kan hirup orang kok si umpuh ya. Ieu sekelas Rasul anu geus dijamin surga, kehormatan geus dibere ku Allah, kemuliaan dijamin. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang Allah tidak berikan kepada Nabi Muhammad semuanya diberikan, tapi ibadahnya luar biasa. Yu urang can puguh tapi ka Allah loba leha-leha. Bener teu? Lohor masih keneh undar ador. Waktu asar teu kasasar. Waktu maghrib karek capek datang gawe, waktu isya kasarean karena berangna geus capek. Waktu subuh nu akhirna mindeng tunduh, nu akhirna salat 5 waktu teh bea kabeh hirup katungkul ku dunya. Betul? Kabeh dunya bakal ditinggalkeun ka Allah, loba mopohokeun kewajiban nu geus Allah ditulis dina Al-Qur'an. Kadang-kadang ku urang di nomor genepkeun, di nomor 7keun. Nu penting waya dina otak prinsip urang alal duit pil duit, alal duit pil duit. Wala maghrib wala isya wala subuh, padahal duit tidak akan langgeng, satu saat akan dikembalikan, satu saat akan ditinggalkan. Betul? Cantik akan ditinggalkan, karir akan ditinggalkan, kaset akan ditinggalkan. Betul? Semua yang kita miliki akan ditinggalkan. Betul? Ya. Pamajikan sakumaha geulisna satu saat namun maut ti heula akan dikembalikan kepada Allah. Ka mana salakina? Kawin deui. Atuh heueuh. Emas nu dipake ku ibu dipake teh nya dipurutulan teu ku salakina? Dipurutulan ku salakina. Ya, mau can 100 poe karena geus aya ditinggalian didatangan. Jadi kawin Pak. Ka mana teu emasna dipakekeun ka nu ngora. Weh, keren. Wayah malam Jumat ruhna ningalian, salakina keur ngeukepan pamajikan nu anyarna. Katingali emasna dipakekeun ka nu ngorana, ruhna ngageuroan. Kalung. Aya di kitu deh. Boro-boro mikiran urusan kitu. Mikiran orang pertanggungjawaban ke di alam barzah ge Pak berat luar biasa. Maka kade orang hidup di alam dunia diciptakan ku Allah, dihirupan ku Allah, direzkian ku Allah, lain jang ulin-ulinan ieu urang. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Tuh nyebut Allah baleus. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian menyangka bahwa aku menciptakan engkau semuanya abasa,
hanya bukan untuk main-main saja, lain jang ulin-ulinan. Wa annakum ilaina la turjaun, bahkan urang nyangka meureun pangrasana urang hirup di alam dunia moal baralik deui ka Allah. Baralik kabeh ge Pak. Betul? Rek pejabat, rek rakyat, rek kiaina, rek ibuna, rek bapana, rek pedagang, rek petani, semuanya akan kembali kepada Allah. Betul? Betul? Pejabatna bakal maut, beres. Rahayatna oge bakal maut, tukang tani na oge eta bakal maut, nu beungharna oge eta bakal maut, nu miskin komo teu diparehan ge pareh kumaha maneh. Betul Bu? Cantik, nu baheula dikagumkeun geus jadi mayitna weh. Teu dikagumkeun deui ya. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah. Treng trong treng treng teroreng, jadi santapan cacing tanah. Ulah dikenangan sampai yang tersisa kerangka, begitulah suratan takdir ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Aing lamun geus kitu berarti terhenggesan ceramahna. Kalau selama ini diri berhiasan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam. Tanpa seorang teman terputuslah, betul? Jumpa majikan baru udah kita tinggalkan sendirian, sorangan Pak. Aing sorangan hese udun padahal. Diri terbungkus kain kafan, betul? Erek aya jaman nu sombong dihirup di alam dunia, gandeng kabeh akan kembali kepada Allah. Apa yang kita mau sombongkan? Mun rek niat sombong, Kanjeng Rasulullah yang pantas sombong. Ku Allah dibere naon bae, surga dibere, hormatan segala dibere. Gunung Uhud ditawaran jadi emas. Bedaikan Kanjeng Rasulullah karena semuanya adalah tanggung jawabnya berat akan dihisab nanti di akhirat. Betul? Tapi tenan ayo loba duit mah tenan ayo. Beres Bu? Gitu. Tadi mah jadi sabar ngadat. Terus Bu, sampai ke setengah tilu Rasulullah masih kena sholat. Sayyidah Aisyah saking karunya ka Kanjeng Rasul, kumaha bahasana? Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka min dhanbika wa ma ta'akhir. Ngerti cak? Lamun cek bahasa urang Allah, panjenengan teh ya Rasul mani kabila-bila teh ibadah teh. Surga geus dijamin, pahala geus dijamin, dosa geus diampuni, kabila-bila teh ngatu ibadah teh. Kumaha? Saur Kanjeng Rasul, jawabannya singkat. Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh? Aku ingin membuktikan di hadapan Allah sebagai manusia hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Puncak manusia umat Rasul yang paling terpuncaknya bersyukur kepada Allah adalah pembuktian penghambaan kita di hadapan Allah dengan sholat anu 5 waktu. Sholat nu 5 waktu Rasul ge janji barengkah. Aya di dieu jalma nu salatna janji barengkah. Hah? Gila salat sapeuting 2 rakaat ge hudangna ampun kederna bea karep.
7.000 osok udang penting kiih ya aing tengang tapi geus kajen kiih bae heula tuluy ka dituna salat beul dibere tarawih babacaan panjang ting bae tad akeh bae para rotes aing sakalian di mamang ngaheureuyan Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim etah makmum aing ngadeheman ge pangrasana baru dibaca kabeh wah mau dibaca kabeh ieu Allahu Akbar kitu tuh di lembur mah urang mah lain di timur tengahnya dibere biasa bae sadar umur nepi ka kulhu teh eta ge geus arongkekeun abi akarep bener dibaca Yasin teh guribuhna budak pemuda bakarek dibaca Yasin ayo Yasin euy udun heula udun ngopi udun heula ngopi heula ditanya ku jalma kunaon teh tarawih sih kewan nuduan Yasin anggeus awal setengah batang deui waduh dibere nu ngebut heueuh ari tereh mah tereh ngan karunya ka aki-aki aduh sholawat di dieu salatna sabaraha tarawih 23 ya pan sholat tarawih 23 5 menit beres tarawih nu babatayan aki-aki Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim amin Allahu Akbar Allahu Akbar cek aki-aki tukang encokain goblok beres tarawih 5an aki-aki mah galoler paling san di tukang eta diudangkeun ku budak pemuda teu sopan dikepretan beungeutna bah udang wayah balik musik kula ieu aing geus di alam kubur encan hirup keneh can ditahilan ieu aing kumaha ceritana pingsan keur tarawih erek ruku eta suku titilep da geus dirampeol di urang mata standar bae urang malah mal bener hese di mana-mana urang lamun tarawih sareng bae beureun sabajeng di Sumedang nyianganna teh nu tereh nu cepet lamun budak pemuda sok papayan ka juga tah ieu bagian imam sadi dieu si Ridwan dieu mah lah eta mah lidah ding nu tereh mah di musola itu di dinya mah tereh aya wedang ongkoh beto paridah wae ka ditu paridah waduh ampun Gusti dibere nu kendor teuing keder Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin cek pemuda teh tukang tad age dolen la ilaha illallah seorang geus di waras standar bae lah urang sesuai jeung makomna urang mah sesuai jeung biasa masyarakat teh kumaha betul Bu kemudian salat didik salat anak urang salat sabab salat mah punten sebagai bentuk rasa penghambaan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kuncinya ada di dalam puasa ari teu mampu mah mangga sok ulah puasa engkena kodoan ngaji can boga duit atuh geus ulah maksakeun daftar yang tere daftar atuh sok milih 2 kiah tungguan 2 tahun eueuh karasana hayang tere cepet sok geura surat tanah mah beres geura atuh surat tanah mah teh digadekeun betul tapi urusan salat mah punten Pak teu keur capek teu keur waras teu keur gering teu keur sibuk wajib salat teu mampu bari ngadeg bari teu mampu bari calik bari sare teu mampu bari sare bari ukicep teu mampu ku kicep ku isyarah teu mampu ku isyarah ku hate teu mampu ku hate salatan pae hatuh tapi pae betul teu mampu buka pun tejok dialajar di pasantren dialajar anak urang ngaraji Quran berkah kolotna anu masantrenkeun budak-budak bisa sholat bisa wudu bisa maca Quran berkah guruna berkah ibu anu ngabiayaan anak yakin teh urang maot maka yang terdengar suaranya adalah Yasin anaknya incuna ngirim doa jeung ngirim Yasin ka menjadi kolotna berkah
Betul. Pinter jadi santri maka kaki alajar anak kurang pesantren kan sida paling ter ngadaroa geus ngadaroa mah insyaallah sok tereh menang berkat. Beja antah ka indung balon ka cincu bapak teh. Kabeh jang. Itu hiji ditambah hiji dijumlahkeun jadi dua. Mun otong bisa ngaji engke otong bisa ngadoa. Bejakeun kata incu ibu. 2 ditambah 2 dijumlahkeun jadi 4. Mun otong bisa ngadoa engke otong menang berkat. 4 ditambah 4 dijumlahkeun seberapa? 8. Mun geus menang berkat bakal babari barang hakan. Betul? 8 ditambah 8 dijumlahkeun jadi 16. Mun sebebarang hakan kadituna loba beas. Terus 16 ditambah 16 dijumlahkeun 32. Mun geus loba beas bisa mereka mitoha. Makana ulah sieun Bu jadi santri diberkahkeun ku Gusti Allah. Parawan dikawin ku ustaz ku santri barokah. Mulut rajaban kaliwonan komo mulut mah aing sabulan teu kudu meuli beas eta. Berkah. Berimbas ulah kawin ka santri sini paraban hut badan cik. Geuleuh tuh anak pamajikan ustaz jai di mana-mana lain tuh eta. Naon sababna? Loba dahareun anu dibacakeun doa berkah. Amin. Amin. Engkade Bu lamun nitipkeun ka pesantren punten tolong kerjasama yang baik dengan orang tuana. Kadang-kadang ti imahna datang ka madrasah tapi ka madrasahna teu mangkat. Nitipkeun ka kiaina geus resmi. Budakna lenger ngaladun ai bulang maling mah teu ngan ngaladun. Ai ngaladun teh nyaho. Ieu urang NKRI mesti nyaho ngaladun acan. Ih, ngaladun itu adalah bahasa Sanskerta. Oh, kamus nage ayana dina kamus Parimbon baheula. Ai ngaladun teh lenger. Ngaladun lenger bangor ai papaling mah teu ngan masih lenger teh budak teh. Heeh. Ya benar. Geus beunang aya 8 bulan mah budak ngajikeun disangkan ku kolot ngaji ari pateng sre di PS. Kolotna teu bisa ngaji Quran, ari wayah masantren mangka imah. Kolotna hayang ngecek maneh geus ngaji di Pak Ustad teh hampir 6 bulannya bisa ngaji Quran atuh bisa. Padahal teu bisa maca Quran. Ari kolotna teu bisa maca Quran disangkana Quran. Budakna ngaladun. Nyaho ngaladun denger ki coba maneh maca Quran siga nu tadi korek siga ngeunaheun amat ari taujeng bismillah mah bener tapi nu dibacana lain Quran dihaleuangkeun siga Quran kolotna disangkana Quran padahal lain Quran digabruk kolotna bener ari bismillah nama Bismillahirrahmanirrahim kok peta nama Allahan kenana ieu seperti nasrin nafasin qalidin. Quran lain budak leungeur kolotna teu bisa maca Quran disangkana Quran dihaleuangkeun siga Quran laserin Supertin, napasin, konidin, dihalangkan siga Quran napasin, konidin ari kolotna teh ngabelengep beureun disangka nama Quran alhamdulillah anak aing bisa ngaji isukanana balanja meuli hayam jago 5 hiji waduh disayur dibakakak jang ngirim ka ustadzna isuk nang ngirim Pak Ustad hatur nuhun anak kuring ayeuna mah geus bisa ngaji mun di nyawa budakna anak kuring si anu ayeuna rasana ka budak sat teu pernah ngaji Untungnya punya kadang-kadang di mana mangkat ka madrasahna ke ayeuna ka mana lupatna kalah ka apel janjian jeung awewe ulah dianggap main-main bos sugan ari santri pasalna teu dibere nafsu sarua kan jaga da abi mah bobogohan ge islami pausan bobogohan islami ya
teu aya boga Islami ngongkrong ngobrol dina handapeun tangkal komat eueuh. Betul Bu? Punten Bu Pak, ulah mentang-mentang anak urang kada sok ngaji, jaga komo parawan Bu Pak. Cek kolot baheula lamun anak parawan jam 8 ulah sok liar tiba-tiba bisi aya sandekala. Wah dipikiran naon sandekala karek panggih ayeuna. Naon ari sandekala? Makhluk leutik rada panjang ngan lamun nyiduhan mata busung kana beuteung. Betul? Jaga. Sieu cek karek kahartieun. Jaga, betul Bu. Nok, bersihkan naonana, ajarkeun salatna, babuduna, titipkeun ka Pak Kiai, betul. Ingat Bu Pak ya. Akhir nanti pangheulana nu bakal dihisab salat. Makana punten Bu Pak. Wasiat Rasulullah yang terakhir beliau ketika beliau menghembuskan nafas terakhir. Ternyata yang diwasiatkan oleh Rasulullah lain itekna, lain sorbana, tapi 3 kata dengan kata yang sama. Betul? Salat. Ayat ieu jelema di dieu nuwasiatkeun salat lamun rek maot. Ayat teu? Pak, lolobana mah kana pakaya heus kajenda, warisan ge pentingnya. Tapi karena salat kadang-kadang seolah-olah dianggap sesuatu yang dianggap remeh. Salat wasiatkeun tiraha ulah nungguan rek maot ti ayeuna. Aing teu ridho anak incu aing maneh naringgalkeun salat kitu kuduna. Betul. Urang makan mun rek maot teh panu diwunkeun teh diutamakeun teh warisan heuh. Teh lamun rek maot pang 3 poin sok aya ciri-ciri eta. Anak incu aing ruwet kadereukeut kadari anak aing mah teu nyaho isuk teu nyaho sore gedeung gidiran geus teu pararugun nu paeh ngadadak narembongan digoreng-goreng teh aing pangbeungharna di ieu desa memeh aing maot ieu pakaya replik aing baragikeun kabeh incu di sarebutan anak anu ti Jakarta geus di bejaan geus nu ti Subang geus di bejaan geus desa naon ieu ngaranna warga anak aing nu ti Marga Mukti geus di bejaan geus tadi anak king karumpul kabeh dipanggil saurang-urang Ridwan da maneh mabung sumanggeus teu kudu nyieun imah tadi aya imah parupujan geura tungguan kunya neh Ridwan da ieu anclaknya neh nggih eta jeung duit naon nu handapeun bantal atuh ulah eta lajang biaya tahlil aing pan kitu lain ngan aing mah pepeujeuh itu aya tanah anu di perbatasan desa aya meureun 50 batak mah sakumaha anak turunan aing 7 turunan sakumaha butuna ge pepeujeuh anak king eta mah ulah dijual anak king kunaon kitu mi lain kunaon-naon bubatur goblok atuh batur mah ulah heuh ulah Bu salat sok karena salat teh Bu nyeak 5 menit paling nila tapi hese ngebeakarep bener teh tuh rajin ngebeakarep Habib Kiai Ustad geus ngabejaan tapi kadang-kadang urang dendek bae bahkan tukang ngidung eta geus ngabejaan sok tukang ngidung waktu dohor geus satu aing balik lah jadi geus bae punya berarti karunya kasih kuring rindu keneh ka urang dieu nya tadina marek ngidung mudah-mudahan manfaatnya punya sangkel berarti itu sudah dipaksakan eta teh berarti karunya kasih Ridwan ngubah itu mau ngomong kasih balik baca darah Ibu Pak ya Ibu tos capek wayah dohor istirahat kuring nage rek istirahat deui sakalian rek madang monggo tuang gitulah jadi mah teh nyaho madang tuang mudah-mudahan aya manfaatna hebat kenaon kecap lampah dising kuring tutur saur reka basa dising teh mah matak pasalia kana manah matak temernah kana manah matak mabentur kana tuur abdi nuhunkeun dihapunkeun anu saageun-ageunna bade ngahapunten kali ini bade ngahapunten
beres balik ke dia ulah ngupatkeun kana kagorengan anak mangga candak anu saena anu dianggap teu manfaatna wios ibu kantunkeun bae mun kuring balik ka Kuningan ieu ceuling ngajak pararanas curiga ieu ya ulang di dia mudah-mudahan sing tambah berkah ibadahna amin sing tambah semangat ngadidik bulatna amin sing tambah semangat ngadamal kasayana amin sing tambah semangat ngamakmurkeun masjidna amin sing tambah semangat mesantrenkeun nyapalakeun budak amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lu anak ustaz beda langsung baik langsung baik cenah bu kan itu mana segedeul akan dimanten doa lah dan di semua kamanan nanti balik Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala kulli sadatina li washabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim اللهم أكرم هذه الأمة سيدنا محمد بجميل أوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى الجنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا المعهد سلافية خير أمة اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا منصورا مهديا نافعا للأمم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وتنفع بها علومنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا عن الشرك والكبر والرياء والعجب والسمعة والنقصان وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أسألك يا الله بالرضا والرحمة والمغفرة والإجابة والإله والصحة والعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين